Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para sepuh, hadirin wargi-wargi di simukuring anu dipihormat. Sugrining puja puji kalihna syukur sumangga urang sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina siang ieu urang tiasa riung mungkulung jonghok paamprok empak berbayaksa sejak nyakseni hiji acara adat nyaeta siraman calon panganten nu geulis Neng Eis. Acara adat siraman ieu ngalangkungan Sanggar Rias Lestari Wedding Gallery. Dikawit ku bismillah ayu urang sami-sami sakseni bismillahirrahmanirrahim. Geulis anaking Neng Eis. Ciri wanci nu ngajadi ti Gusti nu masuci ridho ti Allah Subhanahu wa taala kasalira parantos tumiba. Najana ceuri kada geus takdir lolongeseran kadar kersaning ti Gusti nu maha suci. Pamali hiji putra anu sejalu mampah sejak ngantunkeun ieu wengkon tanpa doa restu tinu janten ibu Rama ku anjeun. Dikawit ku bismillahirrahmanirrahim. Antos heula sakedap bageur bal anaking. Neleng neng kung, neleng neng kung, anak king putona kabu, dedeh gelis putra mama, dedehnya tanah wangenan eis teh kanya ayah nyaah asih tanah wangenan bal bangkeut duh anak king nyaah teges salamina binten enjing sejak miang rumah tangga boga bagaja laki rabi anu pasti boga panjang punjung yuswa cekap kecapi alhamdulillah kacapi suring cekap Neng gelis bageur anaking Eis gerak tetep ku hidup saha payunan anjeun gelis bageur moal aya Eis gumelar ke alam dunya tanpa syariatna mamah jeung bapak bageur nyoreang nyawang alam katukang mangsa Eis nuju di kakandung ku mamah nyoreang nyawang alam katukang mangsa hidup aya dina wewentengan anu jadi mamah sabulan 2 bulan 3 bulan anak king nu jadi indung geus ngarasa lanjung sasatna bageur ngakandung hidup lain barang anu enteng nu jadi indung kasiksa lahir jeung batin ti mimiti 3 bulan anjeunna ngaraos puyang ngaraos haridang bayeung yang alhamdulillah nu jadi ingkang Rama ngadoakeun salamina ka hidup mudah-mudahan gumelarna ka alam dunya hidup aya dina kaginuran rahayu ginanjar kasalamatan wanci ieu waktos ieu geura pamit geura nyuhunkeun pangampura tinu janten mamah geura nyuhunkeun pangdoa tinu janten ayah utamina ka mamah heula bageur rehing mamah anu ngakandung hidup salami salapan sasih mantenna ngaraos kasiksa lahir jeung batin
anaking dina wanci ieu mamah aya payunana salira sok geulis gerak kedalisan geura mundut dihapunten ka mamah anu nyaaheun pisan ka hidup anu geulis Neng Eis. Mama, sembahan abdi lahir sareng batin. Abdi hapunten tina sagala dupi kalepatan. Hatur nuhun mama atos ngaroro ngagedekeun ngatik ngadidik abdi dugi ka saageng kieu. Abdi teu acan tiasa muang tarima mung saukur nyusahakeun bae. Sanos kitu hapunten abdi doakeun abdi hirup rumah tangga mugi aya dina kabagdaan salamina. Gelis Neng putra mama doa sareng pangampura mamah moal kudu dipenta bagen mamah ngaroro mamah ngadekeun hidup ikhlas ridho pisan gelis jung geura rumah tangga jig geura lelaki rabi geura hontal kabagdaan hirup lahir batin. Cekap bager anaki nu jadi mama parantos ngawaler mantena ikhlasin ridhoeun pisan ngarorok ngapik ngadidik ti kawit alit dugi ka saageng kieu teu hayang dipulang tarima teu hayang dibalas jasa tapi hoyong katingali hidup janten jalmi anu bagja jalmi anu sampurna salamet lahir batina tumalik kitu bager alhamdulillah Neng rada majeng sakedap kapayunan mama kalayan mangga niatan aku bismillahirrohmanirrohim niat babakti niat hormat tilawat kalau jantan mamah dua anak bager tah ieu cepeng heula sakedapan ieu nu dipangkon teh dampal sampean mamah hidup mah bager dinangna neng diukan akon dinangna neneh teh tinuju alit ayeuna mung saukur dampal sampean mamah salira bager sok pancelengkeun emutan niatan kudu hate an ikhlas bagir bismillahirrohmanirrohim geura nyandakan cai kembang diusapkeun dibersihan eta dampal sampean mamah hidup bismillahirrohmanirrohim mamah dinten ieu abdi ngawasuh dampal sampean salira mudah-mudahan ku diwasuh nak dampal sampean salira sing bersih lahir bersih batin tekan ucap lampah dina rumah tangga mugia abdi salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teras handapna Neng gelis sawarga aya dina handapeun dampal sampean mamah hidup. Tah sok bageur teras dibersihan su iraha deui saupaminah teu dinten ieu anjeunna aya upayuneun salira diwasuh dibersihan mudah-mudahan sakali dimalidkeun atanapi ngabersihan kalepatan hidup. Alhamdulillah. Kantun sabelah deui sapalih deui bager anu saterasna ieu mangga hayali sahwangi mudah-mudahan wawangina seseungitna sing nyambuang khusus kanggo hidup nyalira umumna kanggo sadaya kulawargi ti mamah ti apa sok bager teras diusapkeun diratakeun kana dampal sampean cekap bager sok dilingkupkeun eta lawan bodasna salajengna Neng rada mengker mangga dilungsurkeun alhamdulillah parantos rengse rada mengker sakedik Neng teras pancelengkeun di emutan Neng sumujud nyuuh dina luhureun dampal sampean mamah hidup bager bismillahirrohmanirrohim Mama sembahkeun abdi lahir sareng batin dinten ieu abdi nyuuh dina pangkonana salira teu aya sanes mugia mamah ngawidian ngikhlaskeun abdi bade rumah tangga hapunten lahir batin ti kawit alit dugi ka saageng kieu abdi mung saukur nyesahkeun bae ka salira mugia mamah sing damang sing sehat kalayan insyaallah abdi moal hilap ka mamah doa mamah salamina kanggo abdi
tos bager cekap dirangkul mamahna hareboskeun kana cepil mamah hidup nyuhun ke dihampura mama ya abdi euy putra mama abdi kalintang cilaka anak upami abdi teu janten atanapi teu kenging pangampura tinu janten mamah naon hartosna abdi hapunten lahir batin dugi ka wanci ieu abdi teu acan tiasa masihan anu terbaik ka mamah geulis euy jimat lahir jeung batin puputan kembang soca pangharpa putra mama jung bager geramiang rumah tangga didoakeun ku mama lahirna batina mulus rahayu berkah salamet bral geramiang tong salempang tong hariwang sapalih deui mamah dirangkulna sabelah deui jung anaking alhamdulillah mugia panjang umurna panjang jodona gampil milik rezekina hidup dina rumah tangga salamina rahayu rahayu terus disun taarna ku mamah tong reusuh teuing mah alhamdulillah jung bager sakedap manawi cekap neng ayeuna bager diteraskeun rehing ingkang rama aya di dieu Bapak diten enjing abdi bade nikah ka Ajimi suka abdi ridho abdi kumargi kitu abdi mundur ka pangarsa Bapak panggalikakeun abdi ngawalian abdi mugia Bapak ikhlas ridho kanggo ngawalian abdi secara langsung kalayan doakan abdi mugia janten keluarga anu bagja di dunia dunia ke akhirat juga. Anak Inggris Nengkris pamuluk hidup bangga ku bapak badai bisa mengingatkan hidup badai dinikah ku bapak insyaallah diwalian langsung jum bagus berakhir laki-laki mugia ayah jodoh ya Allah kalian kerja di dunia rawuh akhiratnya amin ya Allah neng itu diwakar insyaallah bager sakadapan malam dapat sampean aramah hidup dicanak kana lahunan hidup sakadap mangga bapak neng niatan ku hati anu bersih diwasuh eta dibersihan gampang sampean bapak hidup bismillahirrahmanirrahim Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya Allah mugia ka para sepuh abdi bapak abdi ayah abdi mama abdi sadayana nini abdi mugia dipikanya dipikawas dikasih ku salira kalayan dina dinten enjing abdi bade nikah mugia abdi aya ridho di salira alhamdulillah rabbil alamin cekap bager manawi teras cepeng panangan apa nyuuh dina lahunan anak sakadap bapak bapak teh anu juga abdi lahirna batina darajat bapak kanggo abdi tangkalna darajat di bapak mudah-mudahan dilungsurkeun kanggo kahirupan abdi darajat abdi darajat kabagjaan kamuliaan di alam dunia mugia salamina nganteng dina kahirupan rumah tangga sok dirangkul bager sakedap dirangkul subhanallah alhamdulillah jung bager sing panjang kunjung panjang siswa doa bapak ngiring ka hidup salamina mugia hidup aya dina ginanjar kauritingan sabelah deui bager sabelah deui alhamdulillah teras disun taarna ku bapak alhamdulillah rabbil alamin mangga salajengna ngalih bager ka ayah paling itu Ayah sembahkan abdi lahir sareng batin neng dinten enjing bade nikah nyuhunkeun didik sareng doa ti salira mudah-mudahan ayah kawidian sareng doa kanggo neng Guys, kita ya bagir jimat
agar insya Allah pangdoa mantena natrat kang hidupnya anak dedehna sami bager gerawasuh dampal sampean anjeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Ya Allah Gusti mugia ingkang rama abdi ayah abdi dipasihan kajebaran mana dipanjangkeun yuswana disehatkeun salalamina kalayan tiasa nyaksian abdi rumah tangga aya dina kabagjaan. Mangga neng aya isah wangi anu tilas ka mamah tadi diwangian bager mudah-mudahan ieu wawangina sing nyambuang kanggo kulawargi hidup kanggo kulawargi ayah oge sadayana. Alhamdulillah rabbil alamin. Sabada eta dilungsurkeun deui bager panclengkeun emutan teras hidup sumujud samikeun sareng ka mama. Mangga panclengkeun emutan hidup sejak bakti kana janten ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah hapunten lahir batin dipikanya dipikos dipika asih abi ku salira teh duguh lupat nyawa kabelaan abi hapunten lahir batin. Bra anaki tong sarempang tong hariwan doa ayah kanggo hidup gelis tos cekat dirangkul ayahna sok dirangkul harewaskeun kana sepieuna ayah sekali deh abdi hapunten lahir batin enjing abi bade rumah tangga mugia abdi panjangkeun umur dipasihan rumah tangga anu pibagjaeun lahir batin. Abi tos ngesahkeun ka ayah hatur nuhun pangbulukna pangdoana atanapi pengorbananna kanggo abdi geulis tong salpang tong hariwang geramiang pangdoa bapa keur hidup pangdoa ayah nyaah pisan kaget brah geulis anak ieu. Alhamdulillah. Mama ayah hatur nuhun doa ti salira nu mikawas mikasih ka abdi. Mah sareng ayah sing daramang sing sarehat abdi bade turut patuh kumaula kacaroge abdi. Abdi bade janten istri anu satia anu solehah anu bakal turut patuh kacaroge abdi nyaeta Kang Jimmy yung bager didoakeun ku mamah ku ayah nyacu sing panjang umurna panjang jodohna babari milik rezekina. Braha tong salempang tong hariwang. Subhanallah. Alhamdulillah cekap bager. Mangga urang tepangan hiji-hiji ti palihan ditu heula bager ngadeg neng na bager. Mangga ti kasepuhan nyuhunkeun pangdoana mantena tos ngantos ti tadi cepeng panangana teras sungkeman dina pangkonanana ki abdi hapunten lahir batin. Doakeun abdi enjing bade rumah tangga hatur nuhun pangdoa ti sadayana kanggo abdi. Alhamdulillah geus anak king brah gerah miang didoakeun ku aki dirangkul bager rangkulnya rangkul dedeh ti ingkang kasepuhan urang mugia janten wasilah kasayan sapali deui dirangkulna disapali deui ti alhamdulillah terakhir disun taara nu geulis mugia rahayu balung walagri getih disun taarna ki taarna kitu jeung anak ieu salajengna ka pangarsa mami manawi oh iya mohon kadi heula mohon mangga cekap neng teras dihanca eta mangga hon cepeng panangana teras sungkem sepuh abdi hapunten lahir batin. Doakeun abdi bilih abdi aya kahilapan kalepatan mugia henteu janten bang baluh henteu janten gantar kakaitan. Doakeun ku sadayana tos bager dirangkul sok harewaskeun kana cepieun kasepuhan hidup bager anak king Cimatua lahir jeung batin brah geramiang rumah tangga urang silih doakeun hirup di alam dunya mugia salamina aya dina panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sapalih deui subhanallah alhamdulillah teras disun taarna ku kasepuhan jeung bager salajengna teras di papai ma abdi hapunten lahir batin dinten enjing abdi bade nikah kersaning Allah subhanahu wa ta'ala jeung bager didoakeun nyacu panjang umurna panjang jodohna gampil milik rezekina dirangkul sok cu. Alhamdulillah sapalih deui ras disun ku kasepuhan jo bakir. Alhamdulillah salajengna ngalih ka mami
Mami abdi hapunten lahir batin enjing bade rumah tangga doakeun mudah-mudahan abdi janten rumah tangga teh anu sae rumah tangga anu aya widi di Gusti Nu Maha Suci jeung bageur sami didoakeun ku mami abdi dirangkul bageur alhamdulillah jeung nyaah dedeh welas asih ti sadayana sapari deui sabelah deui disun taarna alhamdulillah teras ka wargi hideung deui mangga kakak sepuh heula neng ma abdi hapunten lahir batin doakeun mudah-mudahan rumah tangga abdi anu bade dikawitan enjing sing aya dina kadinuran rahayu ginajar kasalamatan cekak bageur dirangkul nya cu alhamdulillah sapari deui sabelah deui teras disun taarna teras ka bibi mana ieu aman teteh aman teteh abdi bade rumah tangga hapunten lahir batin doakeun abdi mudah-mudahan rumah tangga abdi aya dina panjang yuswa gampil milik rezekina doa ti salira alhamdulillah dirangkul neng dirangkul teteh hidup jeung bageur gerak miang rumah tangga urang ngasilih doakeun dina kahirupan anyar mudah-mudahan tidak asing bagja lahirna bagja batina salamina aya dina panangtayna Allah Subhanahu wa taala disun taarna ku teteh alhamdulillah nyecu teras aya raina manawi raina si cantik gelis rai mangga gelis nyoreang nyawang alam katukang nuju arameng nuju balai gonjang atanapi sok silih sirig sok silih paseaan sok si cantik alit sungkem ka teteh sok neng gelis sungkem ka teteh mohon sungkem neng cepeng panangana sungkem tah gitu tahan neng tahan apunten abdi cenahon sok seueur heureuy sok seueur silih sirig mohon diapunten pisan gelis mi hape mamah sareng ayah ngantong jajan bae nya mohon gitu mohon bongan bujeng wae udah alhamdulillah sok dirangkul neh lah dirangkul bongan ieu mah teu aya ieu alhamdulillah bagja kasepuhan nu geus sabelah deui terakhir dieusun taarna si cantik alit ku teteh jeung bageur gerak tumuhunan jeung hayu sami neng atas cekap si bungsu mah panginten engke urang ngiring ngibakan neng salikna palihan ditu bageur digendeng ku ayah ku mama salajengna neng tanganna dikitukeun bageur ka mama ka ayah karena pangkereunina alhamdulillahirabbil alamin bagja teman mulia teman nu geulis neng euis parantos nyuhunkeun pangampura doa ti sepuh-sepuhna insyaallah di alam aras palamangat ikat sumabjari ngabagyakeun papada insan anu parantos diubarkeun tina sugeuning ku hutan kalepatan cerik putih jatining bersih celak herang jatining padang bageur anaking hidup insyaallah enjing bakal mukakeun lawang anyar kahirupan ku mamah ku bapak nu geulis ditingali rarai nu geulis kuduaan ditingali teras ku neng rada ditarik dieusun nu paling dieu neng ningali kana kamera bageur hiji dua tilu mangga dieusun subhanallah alhamdulillah neng kapungkur neng emot di ais ku mamah teu cenah mamah namun insyaallah sok sanaos teu emot mamah kapungkur kantos ngais nganangna neng na hidup teu malik kitu sinjang dipengker mamah canda tah si geulis cenah sakedapan hoyong di ais mangga kapungkur ngais ti nu mana mamah ngais ti nu mana piraku kitu ngais mamah kapungkur hilapeun deui panginten nya sok ditah kitu tah jadi kadiekeun wae kawinten lah ieu masih bawa siloka unggul cekap dicepeng wae mah gitu panginten ieu panginten mamah anu mikaulas mika asih mika dedeh ka ingkang putra simbolna tos di ais ieu cepeng ku aya cacaan jalan pincakeun kun itu aya kun itu nah cepeng ieu mah dicepeng neng geget pisan cepeng tos tingali kana kamera ieu teh panginten cacaan ti aya mudah-mudahan jalan pincakeun hidup dina rumah tangga sing caang padang narawangan di kawitanah ku ayah heula mangga urang sasarengan maos sholawat ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika sholawatullah alaika ayah lah ayah oh mana
sok. Mama masih kan tipal itu teh mau dilepaskeun mama ke aya ecan Aisyah. Ayah tipal dieu. Alhamdulillah. Mohon posisina masih kan dibalikeun Aisyah mungkin gitu mohon. Nah, terus ya sikap. Yos dibalikeun oge spesial untuk Neng Euis bisa di kanan kiri di Aisyah alhamdulillah. Mohon. Terus awios-wios dah kadang kaus bagi tersangkeun ieu ka dieu gitu. Neng gelis tah ieu mamah lain tega lain rek ngantep hidup geus nepi kawancina mamah bade ngalepaskeun tanggung jawab mama da enjing mah tanggung jawab mamah sareng aya bakal digertos ku saroge hidup Cep Jimmy dina dinten ieu disaksi gondang wargi duluan ku para sepuh mamah sidak ngalepaskeun ieu Aisan mudah-mudahan rahayu balung walad digetih bismillahirrahmanirrahim mangga mama eta Aisan dilepaskeun kalayan sinjangna di Cepeng mangga dilepaskan Neng di Najib Neng alhamdulillah mohon bapak ayah eta hiji deui bapak ayah tos rengsek enji mah tanggung jawab ayah bakal digentos ku sarogena nu geulis Jimmy teu malik kitu ku rengsekna ieu tugas tanggung jawab ayah eta lilin geura tiup geura parewan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah simpan ayah lah pas lah itu cekap salajengna Neng Ligi terus ieu banginten aya cai cepeng ku mama ieu cepeng oge ku ayah banginten ieu cai kembang kahemana cai katresnaan cai kadeudeuh kaheman urang banjurkeun urang kucurkeun kocorkeun kana mastaka si geulis mudah-mudahan rahayu barung walad gegetih ke sareng ayahnya sareng mamah dulumbung jan rahayu membat jalana kawaluya dulumbung jan rahayu membat jalana kawaluya mangga atara siramana dibuka lapat basmalah bismillahirrahmanirrahim neng ditadean dina dada bager salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah mangga ayah ngabanjur salira anu geulis mudah-mudahan lahir batina sing bersih sing dipiceun kokotorna dipiceun regedna dipiceun geuleuh kemeuna digentos ku kasayan ku Allah Subhanahu wa taala jeung geulis anak king mugia hidup sing bersih someah dareh di hate dina kahirupan rumah tangga insyaallah bakal seueur nu mikanya di kawas nikah asih sekap ke mama ku ayah kan nyadak kana tangan ayah anu katuhu teras di tamaskeun jeung bageurnya pisan deudeuh pisan ayah kasalira mudah-mudahan hidup ulah sombong takabur adigung adiguna nyacu alhamdulillah kuneng nah alhamdulillah parantos rengsek cekap mangga simpen dirinya ayah paling kapaling gitu kantun mama nah ayah paling dia mangga salajengna mama kapungkur rujuk alit sok ibakan nu geulis ibakan anak mamah tihangga pula tina dampal sampean salira nu geus neng rada solojorkeun mudah-mudahan ieu tincakna lengkahna ditincakeun dituduhkeun kana jalan anu sae ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika sholawatullah alaika nyadak kana tangan ditamaskeun kana rarai nu geulis mudah-mudahan nu geulis dareh teh somaya hari hate seueur nu dikanya nu dikawas dikaasih ka anjeunna alhamdulillah cekap mama ku neng damis mamah nu paling dia di Cepang oge damis ayah di Cepang di Sundei pangitan mangga 1 2 3 mangga didokumenkeun subhanallah alhamdulillah cekap mama apa nu sanesna mangga tika sepoan supados sadayana ngiring di palihan ditu kanggo nyiraman mangga nyaketan kanggo mimi pangitan mangga nyandak mimi nyandak cai sapatos mamah tadi ngabanjurkeun sabanjur nu kadua banjurna kana tangan salatullah
salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita masan maka ditamasan teras disun dikecup bun-bunanana tos sekap di kecup bun-bunanana alhamdulillah jum bagertah gitu kasadayana sapertos kitu prosesina nyadang sakali dibanjurkeun bade tina dampa sampai rela mangga bade tina mastaka heula mangga teras nyadak kana tangan diusapkeun kana raraina mangga aki disarengan ku doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Gitu mohon tingali aki laras teras dikecup kening si cantik atau napi bun-bunan anak yaki sekap lah sakali wae di nama diusap nama alhamdulillah tabager ieu ramah hidat panginten sami nya anak deudeuna bade ngabanjur diketut sai kaeman sai kawas kasih sai kembang mudah-mudahan kasih nugrahaan bapak teh kengah halangan ieu panginten oh tah kitu mohon di bil kak motok sarang di Katara Production mangga dibersihan dikawit ujung rambut sampai ujung kaki ku ayah dibanjur tanpa sampai anak tangana diusap mun pras mangka ditamaskeun kanu geulis manis alhamdulillah hirobbil alamin sekali ditamasan bapak itu jung bagir anak ting alhamdulillah dikecup ieu nak bapak bun-bunan anak. Semangat alhamdulillah optimis akan hidup berumah tangga membuka lembaran baru doa di Bapak alhamdulillah rabbil alamin nyandak sakotos kitu sabanjur sewang teras dikanaptangankeun teras di tamasan ku mami oge sadayana kulawargi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bibismillah wa bil adi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi akhil badriya Allah kapada kamu adu nabi sumping sumangga dihaturanan arupi naman teras nampi panghormat wae rahing sakadapi insyaallah acara siraman parantos arengse kantun dua adik katilu si bungsu panginten bungsu simpen hapena neng diwiatkeun ka saha bilih kabasihan mohon urang silih banjur ku kadedeh kanya kapaling dieu jalana bageur bilih ngahadangan kamil ka foto silih banjur silih simbah ku kadedeh silih pikanya di antawis kulawargi ieu peryogi pisan alhamdulillah ditamasana ku teteh mugia ku ditamasana nu geulis sing janten cahaya kasayantina raraina neng is alhamdulillah birobbil alamin mangga mak wenten kata nabi uwa bager dibanjur kucai kaheman kaulas kaasih mudah-mudahan sami micin geuleuh keumeuh micin rareged tina jiwa salira digentos ku kasayana ku Allah Subhanahu wa taala bersih lahir bersih batin tekan ucap lampah dina rumah tangga mugia nyandak kabagjaan. Ieu pangitanah si ucu si geulis si cantik anu tadi parantos silih lubarkeun tina kaluputan kalepatan neng nyandak hilat cai mangga mohon ka si teteh urang banjurkeun urang kocorkeun teteh ieu
Adek banjur salira sing bersih lahirna sing tangga cenah teh sakedik nah alhamdulillah sok sekar alhamdulillah ditamasan nih nyana teh kana tangan kaku kana ditamasan ku adek mohon alhamdulillah sok ditamasan kekening cuci mohon tos nah ke sampai pada mah tos di neng diusap neng diusap tos cekat neng ieu di dinya dihandap sukam ka Bismillahirrahmanirrahim silih simbah kuda kadeus silih banjur ku kanyaan mangga neng euis nu cantik nu geulis dibanjur hiji dua tilu dibanjur nyadak deui sakali buka tilu kali mangga neng dibanjur paling dia mudah-mudahan nu geulis sami sing bersihna alhamdulillah birabbil alamin sakali deui neng ih lepat kudu katuhu gitu ame sampurna jeung bager urang sisibut kupadeut tos cekap sirih rangkul deui sirih rangkul sareng nu geulis teteh sok sirih rangkul alhamdulillah sapali deui sabelah deui cekap panten wargi sadayana anu parantos ngibakan cicing sadayana mangga tiasa dipoto di dieu sadayana anu parantos ngibakan tiasa ngajejer biasa ngabaris di dia alhamdulillah ya panginten nu geulis parantos diibakan wargina aya mangga alhamdulillahirabbil alamin ayo urang sakadapan urang ngadoa panginten Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad angkul sahabat Rasulullah alaihi wasallam wa barik alaina amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan mayyuqati majida ya rabbana lakal hamdu kama yang bagwa zikal karim adini sultanik Allahumma nas'aluka ridha wal jannah min sautika wan nar Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa ridwan wa salam bagian bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma alif bainahuma kama alafta jimi wa iswa kama alafta baina adam wa siti hawa wa kama alafta bainahuma Nabi Muhammad wa Khadijah kubro ya Allah Gusti nu agung mugia pun anak neng Ais anu bari nikah ku Cep Jimmy mugia mantena sing janten kulawarga anu sae kulawarga anu sakinah mawaddah warahmah kalayan salamina aya dina panangkeung Allah Subhanahu wa taala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahirabbil alamin cekap neng namung sapi acan lungsur deui ka dieu ieu aya ku aki wae panten mangga Adia lungsur deui neng sakadapan ke nyawer mati dia wae wargina seuri ditu di dieu. Mangga golongkeun kocorkeun ku alhamdulillah bagi resok. Kocorkeun Pak tuan saakir Pak dugi ka CF mangga neng teh hiji muslimah anu turut patuh ayeuna dinten ieu ngawitan bade rumah tangga teh sing diniatan ku hate anu ikhlas, hate anu bersih teu mandang harta banda pangkat kekayaan dia hidup dina rumah tangga tesing jantan keluarga anu bersih hati bersih batin oge salamina dipikaulas diperkasih ku sasama alhamdulillah parantos rengsek duduk agas mun seemper we Bang cicing abah didinya tenang saja Bang alhamdulillah dugi ka CF bae pamit ke CF panginten ke aya sesaan alhamdulillah salajengna upami tos rengsek cekap atos neng alhamdulillah simpen katana terakhir panginten bade nyawer neng bade mana di pasihan kusi neng di yeuna ku neng pasikeun mama ka neng panginten kalel kidul eta wargina bade sakali ku neng pasihan nengna nya upami tos abur-abur eta panginten ulah kahiji ngawurkeunana upami tos abdi awur-awur mung panuhun sing aman sadayana mohon urang buka urang ela urang kawit ku hariring neng euis anu miripna tasa wirona halang ngandung piwejang hariring ngandung pepeling hariring ngandung pepeling acan lah
Bismillah jam tanu wiwitan mugi Gusti nang tayungan geulis asep anu rendengan mugi kasalamatan neng eus deui anu mirip saha Amanda Manopo salamat ku panganten anu aya kakirangan singa tiasa sasorangan sangkaan aya dina kasenangan sulang nu pondok wae nya neng. Ya ada wae kurang tos ngantos di awuran pangitan kakaler kaki dulu sami ulah totompokan pada rata. Yu urang sawer babarengan hiji dua awur sawer bari awur sawer di awur sawer bari awur urang sawer babarengan urang tabur kadulur tong papisah bisik pajauh tampian tong papisah bisik pajauh tampian aya saketat angka kuduaan neng pernah itu hiji dua tilu sadak pak teras kadir kuir pak karena pelaminan pak teras kadir sakuir mah alhamdulillah teras kuir kadir pak kadir mun nya ahna deudeuhna olasna asihna teras mangga sareng ayah sareng mamah dipoto cekap di dinya simpen cekap nah sok dipoto sareng ayah sareng mamah alhamdulillah bagja kanggo hidup anak ting neng eus ieu bisa panginten minangka kadede kawelas di mama sareng ayah subhanallah. Wargi sadayana sakitu acara adat siramanan calon panganten nu geulis neng eus anu disanggakeun ku Sanggar Rias Lestari Wedding Gallery. Hapunten tina sabudaya Kabupaten Kalpatan kalayan ieu hayu acara urang tutup kumaos hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wal aqul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.